Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang tiasa tepang deui para mitra. Mang Jaya tiasa nepangan mitra deui dina dongeng anu mana Mang Jaya bade ngahanca carios nyambung judulna Suryati di Arah Pati. Ieu dongeng karangan Kiliksa para mitra. Karangan Kiliksa atuh ayeuna teh nincak bagian munggaran para mitra, nincak bagian kahiji. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi para mitra dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan atuh para wargi oge ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat ulah cenah para mitra janten masalah sanes dihaja saur pengarang teh para mitra saur Kiliksa teh margi kedah nyebatan alamat sareng nami gitu nya para mitra Suryati di Arah Pati karangan Kiliksa bade kasanggakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Kasugri kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng di mana we linggihna mugi-mugi Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pangbeberamana dianggo kanggo hartos nama para mitra mulangkeun paninengan nya para mitra ka zaman baheula gitu. Zaman baheula. Mangga carios nyambung judulna Suryati di Arah Pati urang lajengkeun. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun dina bagian kahiji atanapi bagian munggaran. Mangga nyanggakeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana sabada Mang Jaya namatkeun dongeng nu parantos kalangkung. Ayeuna bade ngawitan ngahanca dongeng engga judulna Suryati di Arah Pati. Ieu dongeng karangan Kiliksa ayeuna nincak atanapi ngawitan nincak bagian kahiji. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun satecan dongeng dilajengkeun saur Kiliksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja. Da ku Mang Jaya disebatkeun sering ai dongeng teh dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus. Direka-reka malar siga cenah para mitra. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Suryati di Arah Pati dina bagian kahiji. Para mitra anu mulia, hawa gunung dina waktu isuk-isuk matak seger karasana. Ditamah kulenglang na langit jeung recetna sora manuk, estu matak betah jeung matak waas. Sang Surya moncorong ti tebeh wetan di papag kuraungna sora hayam jago nu kongkorongok. Ngelingan ka umat manusia yen waktu teh nyerelek taya reureuhna. Harita di hiji imah nu leutik jeung butut aya dua jalma keur pating gerendeng. Nyaritakeun pangabutuh sapopoe. Horeng Mang Amid jeung bojona nu katelah bikar simah duanana keur meujeuhna susah. Lantaran mangsa harita keur meujeuhna usum paceklik. Hese pare susah beas. Pakulian keur langka pikeun nu miskin jeung sagala walurat mah estu matak singgah jeung honcewang sok sieun teu manggih dahar. Karsimah kamana ari si Parman atuh? Wayah kieu masih kene can indit. Lain rek ka pasar manehna teh? Ceuk Mang Amid mimiti tumanya ka pamajikanana. Nya bejana mah rek ka pasar cenah ayeuna, da geus sayagi suluhna masa tanggungan. Tapi teuing ka mana heula atuh da can nginum-nginum acan geuning ti isuk oge. Buru-buru kitu heug sing hasil ngajual suluh teh. Kadangna beulikeun kana beas jeung lauk asin ngan kade ulah poho. Pangmeulikeun bako mole kitu, ceuk Mang Amid bari kop kana bedog tuluy di soren. Heug urang bejakeun tapi ari akang rek ka mana atuh? Rek nepungan si Obed rek diajak ngalanga madu. Lumayan keur jualeun ka Haji Umar da kamari geus pesen deui ka kami. Kade sing hati-hati ulah sologoto ari kaleuweung teh. Oh nya moal da lain kakara kaleuweung teh. Tapi nuhun we dielingan mah da memang kudu silih elingan jelema mah. Kadikeun koja bising meunang ieu supa, ceuk Mang Amid nunjuk kana koja. Nu ngagawing dina paku ku bikar simah di jewang song dibikeun ka salakina. Geus kitu mah leos para mitra Mang Amid indit rek nyampeur si Obed. Tekung si Lila torojol anakna nu ngaran Parman datang di salinang sarung. Bari nyenyekel bungkusan pok nanya ka indungna. Kamana bapa mah? Karek bieu ini terkaleuweung ngomong nama. Hari Parman tas di mana atuh wayah kieu karek datang?
Indungna maliknanya. Tas mang nepokeun cai nu Haji Umar mah karunya tu dari puheun. Buluhna dibere ye. Parman mikeun bungkusan ku indungna ditampanan. Malah tuluy dibuka barang bere eusina jama roti meuni galede. Heulah jama alusna keur ieu mah nuhun kitu bejakeun. Lumayan keur dengan sangu teu kudu meuli. Kanyakal urang teh can ngejonya sabab geus beasna ge. Kumaha ka pasar teh aman tulus. Arek mah rek ayeuna mah. Sia tu menta heula beuleum sampe, lumayan keur mumuluk. Di Pak Haji karek nginum cikopi wungkul. Pek aya keneh beuleum sampe mangan lamun rek ini ka pasar kudu isuk-isuk. Ulah beurang teuing bising panas jeung deui mun beurang masuk ka piheulan ku batur ongko. Dikeun wae moal da rezeki mah anu ngatur mah temal Parman. Bari am ngahuapkeun beuleum sampe katempo bangun nikmat ngadaharna. Bener aiku kitu teh mah tapi urang teh manusia diwajibkeun ikhtiar pikeun meunangkeun rezeki. Salah sahiji tina ikhtiar eta pan kudu bisa ngatur waktu. Kudu nyaho kana tempo, kudu apal kana mangsa. Sangkan usaha ningang diuntung, tak kitu ceuk pamikir emak mah. Nya kasauran mah ge teu nyalahan mah da memang kitu atuh. Tapi kuring mah geus boga langganan mah najan ini tengah poe da moal teu payu mah. Heunya kajeun ari kitu mah tapi bapa maneh amanah tadi teh. Maret naon cenah mah? Asara luas ting. Parman eureun heula bari orang daharna. Melong kana beungeut indungna. Mun suluh payu sarta lamun duitna meunang kade ulah poho cenah. Kudu meuli beas, meuli lauk asin jeung bako mole sakitu amanat bapa maneh teh. Tapi lauk asin mah geus aya yeuh mending beulikeun kana beas we sakalian ame loba. Ngara aya keur pageto. Oh kitu suganda naon hanas luas. Soal eta mah da teu kudu dipopatahan tuh mah da ngapoe ge apan sok kitu. Doakeun we kumaha sangkan kuring salamet jeung usaha lancar. Puguh didoakeun mah ku kolot mah yeuh ngapoe ge tara elat ngadoakeun kanu jadi anak sangkan mulus rahayu berkah salamet. Sanggeus seubeuh barang dahar Parman ngalaan sarungna. Tuluy disalin ku baju paranti ka pasar. Sanggeus amitan ka indungna leos ka pipir regenyeng nanggung suluh rek dijual ka pasar. Lain ayeuna bungkul ka pasarna teh da geus matuh unggal isu. Malah mah beunang disebutkeun pacabakan nu ngabaku lantaran taya di jalan sejen keur nyukupan pangabutuh sapopoe. Ari Mang Amid nu jadi bapana geus lila taramiang suluh ka pasar, kawan tu tanagana geus ngurangan. Sarta sok dicare ku Parman. Ari Parman teh anak Mang Amid, nungan hiji-hijina teu kungsi boga lanceuk atawa adi. Umurna geus nincak 18 tahun pagaweanana ukur kula-kuli jeung ngajualan suluh. Komo ayeuna mah da puguh keur usum paceklik ngajual suluh teh sasat jadi pokona. Harita Parman indit sorangan teu rusuh jeung teu sologoto. Estu salse jeung tumanina Parman mah perbawana ayem. Tara gurudas garidus jiga nu sejen. Jeung tara aya sifat hariwang rek kitu rek ieu ge estu ning pasrah bae. Barang tepi ka setengahing perjalanan Parman ngaraneg leumpangna. Lantaran ngadenge sora awewe hawar-hawar siga nu jejeritan menta tulung. Kulantaran panasaran tanggungan suluh dituna heula terus luak lieu neangan nu jejeritan teh. Sahanya jerat-jerit di dieu di pegat begal atau aya maung kitu? Mun asara reuwas teuing. Ceuk Parman bari terus hanyat kana tangkal kai nu aya di sisi jalan. Sanggeus aya di luhur luak lieu nempuan kalebak. Tidinya kadenge atra pisan nu menta tulung teh datang na ti kaler. Atuh buru-buru Parman turun deui muru ka lebah datangna sora. Aing kudu nulungan heula bisa anu meunang musibah. Kitu geurentes hate Parman bari lumpat. Beuki lila nu jejeritan beuki atra kadengena jelas pisan sora awewe. Jeleng-jeleng Parman ngaluncatan rungkun saliara. Tuluy ngurubut kanu bala bakat ku hayang beura-beura tepi. Barang serog kanu legok para mitra. Aya awewe anu keur dirangsadan kuduaan kabaya geus soeh diaplek-aplekan. Buuk ngarumai kawas meunang ngajenggut. Nempo kajadian kitu Parman reuwas sakilat boga pikiran goreng. Boa-boa eta awewe terek dipaksa ku lalaki nu duaan. Parman teu mikirkeun deui kasalametan dirina, gajeng luncat langsung ngajewang lalaki nu make ikat cebet ditampilin. Kurang ajar ya. Aduh, saja. Cek nu ditampiling bari jajari jegan panon buncelik. Lepaskeun sia kurang ajar. Awas sia lamun teu dilesotkeun di podaran sia ku aing, ceuk Parman. Siga nu nyanguntuk padahal hatena mah rada gimir teu pati wani ngalayanan nu duaan. Sabab kacirina tegep jeung keker. Tapi
kasurung kurasa karunya ka Nyi Mojang nuker dirangsadan. Saha teh min euy? Kumaha wani ngahalangan kana niat urang? Cek si lalaki nuker nyekelan Nyi Mojang. Melong ka baturna anu ngaran Ahmin. Tong ditanya sopo daran kadinya tu mana? Cek si Ahmin bari ngusapan pipi karasa keneh nyerina urut ditampiling ku Parman. Keun urang warah. Can babu ka urang meureun euy. Cek Karso terus ngadeukeutan ka Parman. Ari Nyi Mojang dilesotkeun puguh we, Nyi Mojang atoheun buru-buru mundur bari mamener baju kabaya nu rangsa. Saha sileing sia, rek setor nyawa ka aing, cek Karso. Bari molotot ka Parman nu ngajanteng bari taki-taki. Naon perlu nanya ngaran nu penting mah sia kalakuan jahat sia kudu dieureunaan deuleu. Keurna naon sia maksa-maksa ka embung? Bising teu nyawa eta teh papacangan aing deuleu. Cek Parman teu euleum-euleum padahal mah can pati sidik. Ka Nyi Mojang damureleng bae ka musuh. Oh. Kabogo sia nya. Oh, jadi si nyai teh kabogo sia nya. Ya nuhun ari daek mah euy ngalongokan ka dieu sugan we atuh mah jaer daekeun narima tumal ku manusia nu belegug cara sia. Kadi sia bangsat, cek Karso bari ngayunkeun peureup katuhu lempeng ngarah careham Parman. Tapi Parman geus ngasayaga manehna ngelok bari malik nonyok. Kana hulu angan musuh, hiu keduk lengak si Karso ngalengak bakat ku nyeri. Aduh, gelo sia, kalagan nonyok si kaing. Wan maksud mah si aing ge, aing heulan nonyok ka sia teh. Cek Karso bari buncelik napasna ngageh-ngahega kesang tiis renung tina tarang. Dening walegug jagoan teh. Saha nu pangheulana si ari gelut mah sia make kukulutus ya. Ye tambahna ti aing ye, cek Parman bari nubruk ka si Karso. Maksud rek ngetik iga burung tapi Ahmin teu cicingeun manehna rajang ti gigil hiu cebet puhu ceuli Parman ditampiling. Tumrapna ka Parman nepi ka kokoloyongan ngoloyong bari nahan ka nyeri. Jari jeg ungkad kaburu katahan cileng Karso jeung Ahmin ngadekeutan. Rekna rajang babarengan tapi Parman geus nekad. Kop kana popongko nu kaparengan aya dirinya hiu dibubat babit kana muka musuhna. Atuh musuh teh unur-unuran ari nempok kitu mah teu wani gagabah. Awas Min, ulah gagabah euy. Bagong bayangan ye, cek Karso. Babari sia bagong mogok mah bubuk sia babuk punukna nepi ka modar tuman. Temal Ahmin bari melong. Neangan lolong kerangkeur ngasupkeun serangan. Atuh menika kerot Parman teh hatena panas disebutkeun bagong mogok. Aing mah lain bagong mogok sia tapi sia nu mogok deuleu. Rasakeun panarajang ti aing pokna. Bari tuluy nubruk ka si Karso hiu peret ditakis ku leungeun. Tapi tuluy mundur bari nyengir. Sababa kepigeulangna asa potong di babuk ku popongko. Seak Ahmin narajang cileng Parman luncat bari sakilat ngababuk sirah Ahmin. Cileng Ahmin ge luncat plos popongko nyabet angin. Tapi para mitra Parman rikat popongko diputerkeun cebet kana bitis Ahmin. Nuka karanincak lemah kuak Ahmin ngoceak sukuna meni asa potong rubu. Aduh, juri sia. Ulah tuluy gadai. Cek Ahmin bari muringis sieun dibabuk deui lantaran Parman geus ngawahan rek mabuk kana sirah. Tong ka menyerah Min, dewek mah wani keneh euy. Cek Karso bari kop kana batu segede sirah. Peleuwer dibalangkeun ka Parman. Lap tius batu milepas kurobas kanu bala. Celeng Parman luncat rek ngajejek dada si Karso. Tapi si Karso rikat ngagilek. Bari ngepretkeun dengan katuhu kana cangkeng Parman. Hiu keduk kuak Parman ngoceak tuluy nyolontod. Leungit kasaimangan bruk rubuh celeng si Karso luncat rek ngaluluh sirah Parman. Tapi sabot keur kitu geletuk sirah si Karso keuna ku batu segede muncang. Beneran kana babatok tukang atuh meni ngaguak bari muringis. Saha nu ngomonghan sia? Pokna luak dieu. Horeng Nyi Mojang nu maledog sabab reuwaseun. Nempo Parman rek diirik ku sirahna. Nyi Mojang teu nemalan harita kala undur-unduran bari nyekel batu segede peureuh. Tinggal maledogkeun ka si Karso sabot kitu Parman ngorejat hudang. Sak cebet nampiling ka si Karso. Koloyong si Karso ngoloyong. Keduk bujurna dibadug ku tuur. Bruk nyuu. Barang rek hudang deui ditimpah pundukna sataker tanaga. Keduk bruk si Karso rubuh deui kekerungan teu bisa hudang. Ayo sia geura budi badul sia. Urang galungan sia jeung aing, cek Parman bari ngahega. Hatena baluas sabab tadi sirahna ampir beunang ku musuh. Harita Ahmin geus jag-jag deui tapi rek nempo si Karso. Rubuh teh kawanina leungit para mitra.
Manehna api-api ripuh diuk bari nyekelan bitis da sieun ditarajang di ku Parman. Yo siageun harudang deui. Mana si anu wani keneh ka aing? Parman nangtang jalang jeleng nungguan musuh. Tapi boh Ahmin boh Karso teu aya nu wani hudang kalah kamuringis ngararasakeun ka nyeri. Mun eueuh nu wani sia, gara ini sing jauh. Tinggalkeun ieu awewe sabab lain hak mananeh pikeun ngagangguna. Ceuk Parman para mitra sadaya. Nitah init kanuduaan atu-atoheun Karso korejat hudang belenyeng lumpat dituturkeun ku Ahmin teu ngareret deui ka Nyi Mojang. Para mitra kaum dangu, sajongjongan mah Parman jeung Nyi Mojang taya nu nyarita. Anggur molohok kanu lumpat, sanggeus nu lumpat teu kaciri Nyi Mojang ngadeuketan ka Parman, pok nyarita sorana halimpu matak dedengeun. Kang Parman nuhun Kang. Kebeg Parman ngarenyag. Tulus malik ka Nyi Mojang diteuteup radalila si horeng wawuh ka Nyi Mojang teh da batur salembur. Geuning Nyai. Manawi teh saha? Punten Nyai. Aduh. Akang teh sidik da apanyana teh sanes Nyai. Ceuk Parman atoheuna keur sabab nu ditulungan ku manehna talin sasaha estu wawuh pisan. Daya lepatna Kang da abdi ge ngartos akang teh. Perhatosanana teh museur kanu garejul. Sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun ka akang nu parantos ngajait diri abdi tina bahaya. Duh Kang upami teu kabujeng ku akang mah kumaha bawa abdi teh. Nyimes harita para mitra. Nyisur harita teh para wargi sadaya. Ngumar Cipanon, sedih pacampur jeung bunga sedih dumeh geus ngalaman. Nu pikareuwaseun ari bunga bet katulungan ku batur salemur anu memang Parman teh. Lain jajaka jore-jore rupa teu nguyang beungeut teu nginjem estu pikaresepeun jeung pikacongaheun sabab keur tegep teh sopan jeung jujur. Sawangsuna Nyai akang ge bunga we geus bisa nulungan kanu jadi anu kunu nuju susah. Tapi akang teh heran bet aya di dieu atuh Nyai teh. Mulih ti mana pangnalos-los ka dieu? Parman hayang nyaho kana lalakonna gek diuk dina batu. Bari ngareureuhkeun kacape malah Nyi Mojang ge milu diuk teu jauh ti Parman. Ari ngaranna Suryati. Kieu sakawitna mah Kang abdi teh dipiwarang ka pasar ku Abah. Ngagale surutu sareng batu kecrik. Nanging wangsul teh bet aya nu nutur-nuturkeun duaan lalaki cunihin. Manawi teh moal katuterasan da kawitna mah ukur ngaheureuyan ti kajauhan. Barang dongkap ka dieu eta dua manusia teh megatan ka abdi maksa ngajak ka dieu. Abdi jeritan minta tulung tapi teu aya nu nulungan. Nu akhirna dugi ka dieu awak abdi dirangsadan surutu direbut batu kecrik dialungkeun. Abdi teh tos harepan hampir-hampir kawalahan nanging saena we bet aya akang. Nu kersa nulungan ka abdi sakali deui nuhun Kang. Ceuk Nyi Suryati nyaritakeun pangalaman anu mata kreuwas. Saha ngaranna nu duaan teh Nyai? Ahmin sareng Karso kitu ka kuping ku abdi mah Kang. Nya bener Ahmin jeung Karso. Keun bae lah ulah dipikiran teuing da ayeuna mah Nyaina geus salamet. Ieu urang ka jalan yu bising musuh ka dieu deui. Ceuk Parman tuluy nangtung. Kitu deui Suryati nangtung rek nuturkeun Parman. Dupi akang bade ka mana? Akang bade ka pasar biasa we bade ngicas suluh. Atuh siang-siang teuing Kang. Nu mawi seueur wagelan. Nu ngobrol teu eureun-eureun tuluy galecok sarta sagala dicaritakeun. Kituna bari laleumpang muru ka jalan gede ku kurubutan di Dubala. Sanggeus nepi ka jalan gek duanana dariuk deui, da puguh capek leumpang sakitu oge, kawantu tancak, nanyak jeung tas tarung. Alhamdulillah salamet geuning nepi ka dieu. Da ayeuna bade teras ka mana Nyai teh? Wayahna mulih nyaliranya akang bade teras ka pasar ieu teh. Sabios ludeung tos di dieu Kang mugi-mugi we si bangsa teh moal katuterasan, moal terpung deui. Da tadi mah lumpatna ka kaler, mangga we Bang ngalajengkeun Kang. Padamelan akang nanging upami aya waktos amengan karo rompoknya. Abdi hoyong ngobrol nu laluasa. Insyaallah Nyai, akang bakal ka ditu tapi akang teh isin ku tuang rama. Namuana naon kinten-kintenna? Ceuk Parman bangun anu seunggah. Sabab inung bapana Nyi Suryati geus kasor kejem. Tara mere budi kajajakan nu kumawani ulin kadinya, komo deui da Parman mah ngarumasakeun dirina miskin, tangtu bakal leuwih gede ka era. Moal Kang, abdi wantun ngajamin abah sareng ibu moal sawios-wios margi ku abdi bade diterangkeun lalakonna bieu nu ieu kajantenan. Ceuk Suryati mere harepan. Sabab banget tumarima ka Parman anu geus nulungan ka manehna. Nya nuhun atuh ari kitu makeun engke upami sase akang bade nepangan ka ditu. Wayahna ku maha sasena we nya. Nya
nyanga kumaha akang we. Eta kinten-kinten kumaha anu salse waktos kumaha kinten-kinten. Abdi mah tara ka mana-mana unggal dinten gak jadi rorompok nanging poe palai salse mah kedah sonten Kang kirang langkung bada asar ku abdi aya di antosnya. Mangga pasti akang ka ditu. Ceuk Parman bari tuluy singkil rek nuluykeun lalampahanana. Wilujeng angkat Kang Parman kade sing atos-atos di jalannya. Bilih nu duaan megat deui, cek Suryati rada hariwangeun bisi Parman aya nu megat di perjalanan. Nya muga-muga we ulah aya naon-naon capek akang teh. Jung atuh gera mulih bilih tuang rama deudepeun. Mangga. Sanggeus silih pelong sakedeung leos Parman init ngajugjug ka pasar. Tapi sajeroni ngalengkah teh hatena mah ngiclik nuturkeun ka Suryati. Lamun teu inget kana kewajiban mah hayang ngajajabkeun nepi ka imahna. Ngan orok kaya hate Parman inget kana amanat nu jadi bapa yen manehna poe eta kudu meunang beas suluh anu dibawa kudu payu ke kaduit. Kitu deui Suryati sanyana mah betah keneh ngobrol jeung Parman tapi teu bisa magar kumaha. Manehna nyaho pisan kana kaayaan Parman sapopoe. Estuning matak pikawatireun di lemburna eueuh deui anu leuwih miskin batan korot Parman. Tapi Suryati mah beda jeung sikep Bahwadi nu jadi bapana. Teu manang harta teu milih harti nu kaleuwihi. Estu sawajarna we sedengkeun Bahwadi mah para mitra. Nu jadi udagan teh harta banda jeung kapangkatan hirup masih keneh ditumpakan ku haliah dunya. Kajadian tadi geus nepungkeun tatali batin antara Parman jeung Suryati. Dua-duana pada neuneun rasa anu beda jeung biasa. Suryati asa kahutangan budi nu akhirna timbul rasa nyaah jeung deudeuh. Anu kadituna mangka kembang-kembangna rasa asih. Ari sabab poh Parman boh Suryati duana nage keur meujeuhna rumaja. Keur mangsana silih pentangkeun panah asmara. Puguh kajadian tadi telit ibarat seuneu tepung jeung minyak babari pisan urung. Tuna heula lampahna Parman jeung Suryati ayeuna kacaturkeun Bahwadi. Jeung busaha mah nu mangkuk di lembur poe eta duanana teu nyaba. Ari sabab isu keneh geus kadatangan semah ti kota sobat Bahwadi ngahaja datang aya perlu penting tina urusan usaha. Sabada disuguhan para mitra sadaya. Sobat Bahwadi nu ngaran Sumanta diajak ngobrol ku pribumi. Mimitina mah nyaritakeun urusan usaha terus mapai kana urusan tatanen. Kana urusan hirup kumuh di lembur anu akhirna nepi kana urusan pribadi. Lain euy. Abah teh rek nanya ti tadi teh ngan asa hese pokok teh. Tapi sanggeus dipikir-pikir ku Abah asa teh salah namun Abah nanyakeun urusan kahirupan maneh. Na geus boga sabaraha budak teh euy. Kitu ceuk Bahwadi ngamimitian nanyakeun urusan kulawarga tuluy dijawab ku Sumanta kalayan dari anaker. Hari Abah na jiga nu asa-asa teuing ulah kitu bah. Aban ti tadi geus disebutkeun hubungan urang teh jeung sosobatan teh. Nya sosobatan ti ngora. Ulah rek ngenoran kudu terus dibeberes. Sangkan regreg bageuh, tak upama kitu, tina aya pangabutuh naon-naon ge ulah ngarasa kagok, ulah asa-asa. Sababarek jeung saha deui silih belaan teh atuh. Lamun lain jeung sobat tak kitu ceuk pamanggih kuring mah. Tuh, kaarti ku aing ge tapi geus boga sabaraha sia budak teh. Geus gala dia tawa kumaha nu cikal? Bahwadi malikan pertanyaan. Uga dua bah nu cikal mah lalaki nu bungsu awewe, tapi lah kudu matangga puluhan tahun gak kada boga anak dua. Nah make jeung aya kecapira aku. Biasa bah pokona mah asal urang motekar, daek tacanya kanu bisa. Sarta daek ngadengi jeung nurut kana anjuran pamarentah. Cek Sumanta beuki darieu. Beuki daria para mitra sadaya. Nah tu beuki daria lah ieu mah kulantaran lepat kieu kedah ngaso heula para wargi sadaya. Mang atuh para wargi sadaya bade ngaso heula ieu. Ieu dongeng teh judulna Suryati di Arah Pati. Dongeng ieu para mitra karangan Kileuksa. Kahaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberah. Ngadenge omongan Sumanta kitu atuh Bahwadi tuluy nyarita deui. Tanya di Abah mah. Nah ka mana loyok na omongan maneh teh los-los kana pamarentah sagala. Naon hubunganna anak jeung pamarentah bari nagapan urusan anak mah bagian urang ngurusna. Cek Bahwadi. Bari kerungkop kana surutu tuluy diseungeut. Ieu bah. Soal anak memang lain urusan pamarentah. Oge lain urusan manusia tapi urusan ukawasa. Tapi sing inget zaman teh teu cicing unggal mangsa aya robahna. Sabab nu geus sieun idunya beuki lila beuki loba tangtu masalahna teh namahan sababaraha kali ti keleun. Contona kieu zaman Rama Abah aya keneh boga sawah 7 hektar. Boga putra 7 atuh saurang teh nitis 1 hektar sewang.
Tuluy anu tujuan teh boga anak 2, tanah nu 1 hektar dibagi ku duaan. Niti 1/2 hektar sewang terus ka handapna anak teh anakan deui. Tanah nu 1/2 hektar dibagi deui, beuki dieu teh beuki seutik sewang. Sabab tanah mah teu ngalobaan, ari jalma beuki ngalobaan cik hayangeun kanon teh kasawang ku abah ge. Dina akhirna mah pan sakumaha sewang teh tanah teh tah. Ke. Kumaha ieu bet los-los kana tanah sagala? Ari abah. Apan urang teh ngabadamikeun urusan anak, tangtu aya kuat patula patalina jeung lahan, sabab anak teh butuh ku tempat keur nyicingan. Nu matakmu nyaritakeun anak kudu inget kana tempatna, tah kitu maksud kuring teh, cek Sumanta beuki daria, hayang mere katerangan ka Bah Wadi. Ai dulunya kumaha we? Kieu bah mun urang geus sadar kana urusan lahan jeung anak. Urang bakal mikir keur ka hareupna, hartina mah nu dipikiran teh lain ngan kapentingan dirina pribadi. Tapi kudu mikir nu leuwih jauh, mikiran kapentingan balarea. Taina pamarentah teh keur meujeuhna ngahangkeutkeun urusan kulawarga berencana. Keur ngajaga mangsa nu bakal datang, sangkan bangsa urang teh teu parebut tempat cicing. Tah kulantaran kitu, anak teh kudu diatur, kudu direncanakeun. Sangkan bener-bener bisa kaurus, boh pakena, boh daharna, boh pendidikanana. Jadi anak teh cukup 2, awewe jeung lalaki sarua wae, tah kitu bah. Cek Sumanta bari pepeta panon mencerong ka Bah Wadi nu unggut-unggutan. Oh, jadi kitu. Kahardi atuh ari kitu mah jadi Sumanta mah milu kawe meuleunya. Tah bener kitu bah. Sabab kuring mah geus ngalenyepan anu sanyanyana yen ngarencanakeun kulawarga teh penting. Lantaran mun jalma teu mikirkeun mangsa nu baris datang bakal pacibur. Mun urang loba anak bari teu kaurus, bakal nimulkeun rupa-rupa masalah. Boro-boro jaga ayeuna ge bakal karasa risina. Nu hiji kaurus, nu sejen henteu. Nu hiji bisa sakola, nu sejen teu kabagean. Taina ge geus kitu komo jaga beureun beuki riweuh. Leuheung mun boga anak teh waras kabeh. Kumaha mun teu boga rasa tanggung jawab. Meureun bakal namahan kapusing teh kariweuh ka sarerea. Sedeng cek agama oge urang teh teu meunang ningalkeun turunan dina kaayaan lemah. Tah pikeun nyegah hal eta, kudu usaha ti ayeuna sangkan turunan urang kuat. Jeung aya gunana keur nagara. Mun hayang boga turunan nu kuat, kudu dididik ti leuletik, keur ngahontal pendidikan nu hade jeung sampurna. Anakna ulah loba teuing sangkan kaurus, kagero, sabab mun loba teuing mah nya moal kaurus atuh. Urang kudu inget yen ngasuh anak teh teu cukup ku harta bana bae. Tapi ngabutuhkeun perhatian nu cukup ti indung jeung bapa, tah kitu bah? Heuh, kaharti pelebahadinya nama abah ge. Memang penting ngarancanakeun kulawarga teh sangkan teu ninggalkeun turunan nu lemah. Taina urang balik deui kana urusan tadi, sabaraha taun anu cikal umurna. Cek Bah Wadi balik deui kana urusan anak. Geus dewasa hampir salikur taun geus meunjeunna boga pamajikan. Tapi teuing kumaha can ayekeun palah pilih lah. Siga nu can niat kawin, ari nu bungsu karek 15 taun, budakna bageur jeung pinter sakolana jujur deui. Jawab Sumanta bangun reueus. Sabab anakna nu bungsu mah aya harepan kana maju. Ari nu cikal kumaha kitu teh? Nah, teu jujur sakolana. Eta ge jujur ari sakolana mah ngan rada baleweng saeutik. Hese diaturna ku kolot sok mawa karep sorangan. Tapi henteu ari jahat mah. Da geus boga pikiran. Nah, aya naon siga nu penting teuing bah? Make nanyakeun barudak sagala. Sumanta heraneun sabab pertanyaan Bah Wadi teh meuni imeutna keur para mitra sadaya. Hartina mah nepi ka masalah-masalah nu leutik ditanyakeun ku Bah Wadi ngeunaan anak-anakna Sumanta. Harita Bah Wadi tuluy nyarita deui. Kieu euy abah teh sanyana mah keur bingung ieu teh. Ari sabab di dieu teh boga anak hiji awewe. Geus sawawa deui tapi abah can nenyo pibadeul hidupna. Sabab di kampung ieu mah eueuh nu pantas. Lain eueuh nu hayangeun eueuh nu kapilih babakuna mah. Teu kapilih ku abah atawa ku budakna. Sumanta megat kalima. Ku abah. Da budakna mah geus masrakeun ka abah pokona teh. Kumaha abah we cenah abdi mah moal bibilueun. Kitu kan ngomongna ge. Jeung deui ari neangan jodoh keur anak parawan teh. Kolot ge boga hak pikeun milu-milih. Bising eta budak teh teu asaknya nenyo bising kaduhung jagana. Malum ari budak teh sok padu bobo. Asal cinta, asal geugeut, asal layeut, pruk kawin. Teu nyaho ka hareupna ngaju laeu. Sabab urusan sejen teu dipikirkeun. Ari kolot mah tara gagabah sok ditilik didikanana.
sok dipandang kaayana sok diuji pangadina sok disawang pikahareupeunana sangkan hirupna senang handang haning waras waluya berkah salamet budak senang kolot senang tak ieu nu jadi perkara nu matak abah mah bingung di lemur ieu eueuh nu kapilih cek Bahwadi estu teu asa-asa ngebrehkeun isi hatena atur rada ngahulang Sumanta teh lantaran pamadegan sobatna bet kitu siga-siga nu rada angku ke bah kuring derek nanya ya nu dipikayang ku abah teh nu kumaha atuh piminantueun teh nah hayang nu kasep nu beunghar nu pinter nu nyaa ka mitoha nyaa ka pamajikan teu kumaha nu kana itu nu diada ku abah teh hayang lengkap sakumaha nu disebutan bieu nya kasep nya beunghar nya pinter nya nyaa nya bager jeung sajabana jadi mah eueuh nu kitu teh wah hese atuh nu kitu mah sabab nguji kalakuan hiji jalema teh teu gampang teu kawas milih barang pae ari ceuk kuring mah kieu bah pikeun milih pijodoheun pasrahkeun wae ka jinisna sina dititenan kalayan imeut terus awaskeun ku kolot sangkan barudak teh teu kajongjonan mun budak geus layeut geus aya kaseluyuan idinan ngahiji tuluy kawinkeun tak kitu ceuk kuring mah bah cek Sumanta dari anaker susuganan omonganana asup ka Bahwadi wah teu bisa jeung sia Sumanta teu bisa bah teh geus kolot geus loba pangalaman cara kitu teh loba nyalahan sabab ari budak teh sok kaolo ku jajanyoan sok kabawa ku rarasaan heureut deuleu pondok sawangan sok kaburu kudu nyaah jeung deuleu kapegatkeun ku rasa cinta kajeundeuk ieu kajeung miskin asal geus aya cinta datara lesot atuh lengket masket karasana teh teh karasana jaga lamun geus rumah tangga hese nyatu lompat sakolot tak ieu nu dipikirkeun ku awak teh nya tuh tapi bah da budak teh teu kitu kabeh nya abah masieun bisi anak abah asup anu kitu nya halus ari waspada mah tapi ulah kacida teuing sabab lamun budak disengker teuing ka hayangna bisi goreng balukarna kolot mah nitenan we awaskeun laku lampahna bisi mengpar tina ugeran kasopanan wah geus ya mondong dituluskeun marebutkeun nu kitu sabab sikep abah mah jeung sikep maneh teh dina hal ieu teh aya perbedaan pokona mah ayeuna mah urang tuluykeun babadamian sangkan tuluy beres cek Bahwadi teu wanieun katutuluyan darumasa yen pamadegan manehna beda jeung ieu batur tara aya nu ngahaminan damah hiwal nya teu naon ari kitu ge atuh tapi rek kumaha niat abah teh atuh ayeuna teh naon atuh maksud nanyakeun ka anak kuring teh cing bejakeun buru-buru ngarah tereh ka harti Sumanta melong ka Bahwadi hatena panasaran kieu euy kulantaran anak abah awewe anak maneh lalaki kumaha lamun urang wawarangan atuh budak teh urang repokeun sekalian repokeun saduju atawa henteu tah ngan sakitu maksud teh wawarangan teh bebesanan aya sebagian daerah nu nyebat warang aya sebagian daerah nyebat besan eta keneh para mitra mangga wawarangan na moal salah kitu teh bah nah mah ge salah sagala da meunang mikiran nyaan kitu waktosna disee para wargi sadaya deuh namanya ngawitan ya para mitra panos tepung sareng Bahwadi oh iya mah ieu atuh para wargi sadaya anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ya acara Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan pang atuh sanes kirang sono wilujeng kantun bae kasadayana permios